Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Girang pangajen anu kusim kuring dipi hormat Bapak sareng Ibu tireng-rengan DP 3 AKB Jawa Barat anu kusim kuring dipi hormat sarta rerencangan sadayana anu kusim kuring dipi kacinta. Langkung tipayun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Sholawat miwassalam mugi salamina ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina wangkit ayeuna sim kuring sejak diantara tina raraga pasang giri mieling ngadekna Tatar Sunda kalayan jejer sajarah Tatar Sunda. Pikeun urang Sunda nami Pangeran Wangsakerta tos teu birek deui. Biasana kacida agengna pikeun urang Sunda mah. Tapi saha ari Pangeran Wangsakerta teh? Anjeunna putra bungsu Panembahan Girilaya dina abad ke-17. Nalika raka-rakana janten Sultan ti Cirebon. Mantenna dipercaya mingpin pemerintahan sapopoe sarta mingpin hiji proyek ilmiah anu kacida pentingna. Nyaeta nyusun buku sajarah kerajaan-kerajaan ti sakuliah Nusantara. Rerencangan sadayana nah urang salaku murid SMP kedah terang kana sajarah Pangeran Wangsakerta. Aya 3 hal anu kacida pentingna. Nyaeta pikeun dicatet ke urang sadaya. Nu kahiji, sumanget kolaborasi atawa gotong royong. Dina tahun 1677, Pangeran Wangsakerta ngayakeun hiji musyawarah gede nu disebut Gotra Sawala. Anjeunna ngondang para ahli sajarah, pujangga, sarta utusan ti sakuliah Nusantara. Ti mimiti Sumatera, Jawa, dugi ka Maluku. Bayangkeun, zaman harita tacan aya internet, tacan aya telepon, tapi anjeunna tiasa ngumpulkeun jalma-jalma ti rupa-rupa seler sarta agama pikeun migawe hiji karya babarengan. Ieu ngajarkeun ka urang yen urang moal tiasa janten jalma hebat upamingan saukur sosoranganan. Urang kedah tiasa gawe bareng sarta silih hargaan sareng rerencangan sanajan beda pamadegan. Nu kadua, mika cinta bebeneran sarta jujur. Nalika nyusun sajarah, Pangeran Wangsakerta mendakan seueur pisan carita anu beda-beda. Malah aya carita anu ngan saukur jijieunan. Anjeunna teu gampang percaya. Anjeunna nalungtik bener teu carita eta. Dumasar kana bukti-bukti anu nyata. Pelajaranna kangge urang ulah gampang percaya kana beja anu tacan tangtu benerna atau hoaks. Urang kedah jujur dina diajar sarta salawasna milari bebeneran dumasar kana data sarta kanyataan. Nu katilu, soson-soson sarta sabar. Proyek penulisan sajarah nu dipingpin ku Pangeran Wangsakerta teh tetelah meryogikeun waktos anu kacida lilana. Nyaeta 22 tahun. Ieu teh ngabuktikeun yen kasuksesan moal tiasa dihontal ku cara anu gampang sarta instan. Urang salaku murid upami hoyong pinter sareng sukses kedah sabar sarta soson-soson dina diajar. Sanajan seueur pisan halangan halunganana. Girang pangajen anu kusim kuring dipi hormat. Hadirin anu kusim kuring dipi hormat. Nami Pangeran Wangsakerta mangrupa bukti yen Tatar Sunda sanes
ngan saukur tempat lahirna para jawara. Nanging oge tempat lahirna para pamikir sarta ilmuwan anu hebat. Anjeunna miboga cita-cita sangkan naskah-naskah anu disusuna janten bahan sumber pangawaruh pikeun generasi anu bakal datang. Hayu urang jadikeun sumanget pangeran wangsa kerta ieu salak dorongan kanggo urang sangkan janten generasi anu cerdas, jujur, sarta resep migawe kahadean babarengan. Hayu urang jaga sarta neleman deui saja urang sorangan. Sangkan urang henteu kalengitan jati diri urang sorangan. Sakitu anu kapihatur hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah dina mana. Kamarunda meuli jejer, meuli kenur jeung jarana. Mun Ki Sunda hayang nanjer, omat riksa sajarahna. Bobo sapanon carang sapakan, neda agung cukup lumur, neda jembar si hapuntenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Panjang.